Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun dongeng dina judul Balati Demit bagian kahiji karangan Kang Galih. Aceng beres ngalaksanakeun salat subuh berjamaah di Masjid Jami ngahaja teu balik ka imah. Aceng tuluy kegancangan lempang nguru ka jalan raya. Anjog ka jalan raya Aceng ngawanikeun maneh megat truk anu arah ka Bandungkeun. Geus aya meureun kana 3 truk nu ku Aceng dipegat teh, tapi hiji oge teu aya nu eureun. Kebeneran geuning ari truk nu kaopat mah basa dipegat ku Aceng teh tuluy wae eureun. Rek ka mana Jang? Tanya kenek truk nu nolol tina lebah kaca jendela. Punten manawi teu kaabotan, tiasa kitu abdi ngiring nebeng ka Bandung. Tembal Aceng. Orek ka Bandung Jang teh hanjakal pisan Jang, trukna ngan nepi ka Cimahi. Cekenek truk nu katelah ajat. Sedeng Kang Ajum salaku supir truk kencang nita ajat mukakeun panto truk sangkan Aceng dibawa wae nepi ka Cimahi. Saenggeus kitu mah Ajum gancang nita Aceng naek kana truk. Kang Ajum supir truk jeung ajat kenekna tea sapuluhna mah ngajak ngobrol ka Aceng saenggeus Aceng diuk tumanina. Ngaran Akang Ajum atuh ieu kenek Akang ajat ngaranana. Ari Ujang saha ngaran teh? Tanya Kang Ajum. Oh abdi Aceng Kang, tembal Aceng bari lengkuh tuluy ngajak sasalaman. Lain Jang Aceng, ari Ujang bat megat truk sagala ari ka Bandung teh, nah lain megat bus atawa elep kitu? Tanya Kang Ajum bari nampanan dengan Aceng. Kaleresan abdi teh tenyepeng artos pisan matak lahan we megat truk. Oh gitu, cek Kang Ajum bari melong ka Aceng. Aceng unggeuk. Nah rek kasaha kitu Jang Aceng ka Bandung teh? Ayeuna mah Ajum nu nanya teh. Duka puguh oge abi teh keur baringung ieu teh, cek Aceng bari humandeuar. Nah abet bingung kunaon ari Jang Aceng? Tanya Kang Ajum bari terung. Muhun kalarasan abdi teh ngahaja dina danget ieu teh hoyong nebihan pun bojo, cek Aceng bari tuluy tungkul. Har geus boga pambajikan geuning Jang Aceng teh, ada sigan ngalengohan keneh. Nah kunaon atuh Jang Aceng make rek ngajauhan pamajikan sagala kitu, cek Kang Ajum jeung ajat meh bareng nanyana teh. Puguh panjang cerita mah Kang Ajum oge Kang Ajat, tembal Aceng. Seterusna Aceng tuluy wae harita keneh ngadongengkeun naon rupa nu geus kaalaman ku manehna. Kieu cenah dongengna teh. Aceng teh geus aya meureun kana satahunan ngarumah tangga jeung nenah. Sabulan 2 bulan mah rumah tanggana teh
ayam tentrem dincek bulan katilu harita teh Aceng dibawa gawe ku Udin babaturanana kana borongan ngebangun imah gedong nu aya di pentasan lembur Cinangka lembur Aceng karek oge 3 poe digawe borongan teh tepung puguh Aceng jol-jol sarak nu berwajib pajarkeun cenah Aceng geus kumawani mateni mandor bangunan puguh we Aceng teu narima kitu wae kana eta tuduhan Aceng harita teh teu ngaku kana eta tuduhan tapi kusabab geuning aya saksi nu netelakeun yen Aceng cenah geus kabuktian mateni mandor bangunanna Aceng teu bisa kukumaha basa manehna harita tuluy bae dibawa ke kantor pihak nu berwajib sanajan nya Aceng teh harita terus-terusan ngabela diri Aceng tetap kudu tanggung jawab kana eta kejadian